Ayo buru. Urang ngopi, nama ngopi heula, ngopi heula. Urang ngopi di kafe. Kafe teh naon sih? Sang hirup buru. Kieu. Teh nemok apa emang? Arek mah. Kopi naon, Bos? Loba kopi sok maras mah buru. Beuh deung aya eueuh. Cir teh euy, kieu mau di kampung ge euy. Geus buru pesok pesenkeun mah we. Nani? Ji, we, pakai sendalna. Lain di masih gitu ieu mah. Sen? Bang, aya mie aci teu? Gak jual mie aci teh. Hari ieu kopi deung ah. Di tempat ada. Ieu, tempo ieu tah. Tah ieu aya tah. Tah sok aek naon? Kunaon we? Sok tah eta naon? Raspberry black curan. Ya, iya Pak, itu aja. Balik aing. Balik aing tinggal. Di 120. Bos. Ada saya Agus tahu. Weh, kemana weh? Mana duit? Mana bayar? Karena aku batu siapa? Duit tahu. Enggak aing di wae si Agus kelakuan. Aduh, aing bayar aing deui wae. Mahal dia weh. PT menang 5.000 kopi itu. Ya, cai nunutan. Kiranya terang euy. Pas ditaheur caina, Nah, pas ditaheur. pan menguap. Si eta. Si Agus mah kayak di dia kan. Heeh, si Agus. Geron apa itu geron? Cik sawauh euy. Anjir si RW jeung Pak Haji. Mah balik ka nu kitu ka dieu mah euy. Balik ah. Bos. Wan euy. Kak Haji. Aduh, Pak RW kena naon ieu? Ulin itu. Ulin atuh. Kameranya itu halus nih kan? Ting tuh saha tuh kameranya? Nah di mana Gus? Tumna anu urang ieu mah dipoto. Bisa dipoto? Hayu dipoto ka dieu. Kawean sia ku urang. Lah, ya tuh ulin ka kota. Oh, kudu kieu. Tah, kitu lah cicing. 1 2 1 2 tilu. Ayo nama mari ka tukang, mari Tukang cewek, tukang we. Tukang. itu tak halus gitu, cicing. Kawean sih. Untuk si Agus mah pasti EPP. Halusnya ieu mah euy Pak Boy teh. Coba cuaca cerah deh. Pasti halus si Agus mah jagoan yang motorna. Heeh. Ya, ayo nunjuk. Kesa sang lila. Si Bapak ka mana? Ini ke mana teh? Goblok aing nangtung Aing dan naonan aing di dieu nya. Gayanya si Jongjonnya ya di imahnya ditinggal kedelak wakangnya. Ya, mangga. Bade ngopi heula mah. Aya ada di Padamelan. Bade mamam heula mah. Aya di Padamelan. Bade boboh heula mah ayeuna. Aya ada di Padamelan. Naon sia? Jualan kerupuk. Kerupuk naon eta Mang? Ngeunah ieu. Tuh. Coba. Sabar aja teh nu benerna ieu teh kerupuk teh. 15.000. Tilu. Hah, tilu. Teh buatan mana? Buatan salah jame. Sajame. Sajame mah tuh
Urang di salah jame. Kolot di salah jauh urang sajame. Kolot. Aja sabar atuh ya. Iya teh kiai sarua jeung urang saja memang 10 tilu. 10 kilo. Oh. Sajame na. RT sabaraha? 16. RT 16. Heeh. RT 16 atau sarua urang RT 16. Nya, sarua nya. Sarua oh, sarua. itu 10 kilo RT 16 mah tuh. Kurangan deui lah pun sakit. Sa RT ieu atuh. Goceng tilu terus bawangkong, goceng tilu lah. Gitu. Kucing tilu. Goceng tilu. Sarua, satelu. Ari eta di mana sih? Di mana? Di RT 16 teh. Deket eta teh Pak Ahmad. Nah, di dinya eta bisa. Pak Ahmad teh naon ke Pak Ahmad teh? Kapan, Mbak? Eta aki eta teh kadinya teh. Pan urang sok kadinya jeung kalau jeung mitoha sok ka Pak Ahmad. Heeh. Oh, eta aki kadinya. Jadi sabaraha tuh ya? Bae gratis lah. Kieu aya kesel. Mending urang nepo bego yuk. Ayo. Ayo kira-kirana pemajikan nyawan mah ngamak mah. Oh, mah nyaon pamajikan mah. Aman. Di sini sih ngamak pemajikan. Nah. Ayo atuh urang ngumpul yuk. Salaki zaman mah saling kuwae. Bener geulis alur teh. Goreng mah loba duitna ieu nyari goreng pantut. Ari itu saha itu saha. Tuh, indah ieu Sukabumi ya. Kang, keur naon teh? Kang Haji. Po, Kang Haji. Keur naon? Atuh nongkrong, anak muda atuh. Dengan pemajikan ajar deui we. Kumaha. Lain Ji. Ongkos di kotanya. Tapi sampah teh loba. Terus juga di kampungan. Kampung beberes sih. Dia tuh kurang kuat menang loba yuk. Hade we bener we kudu kitu we. Contohan ka urang kota, urang ti lembur buang sampah pada tempatnya. Sok we, lanjutkeun we bersihan we lah. Bau euy. Naonnya? Wah, lain tipus ya si Haji. Ji. Hei, mawe. Dieu. Naon we? Sampah ge teh pangbedokeun eta pagi sampah teh mah. Ah, mana mah sampah nu kitu ge kan dikolat hese mana mah. Anjing, sia ana goblok. Tai ucing cuman. Halo we. Kadieu tuh urang rek sodaqoh pan ieu. Ka masyarakat itu ampal pokona bagikeun nya pokona mah. Teu ieu loba urang aya tah meureunan mahi teh 2 RT kan mah. Nya buru ka dieu heula nya. Waalaikumsalam. Kang. Kak Haji saya kebiasaan ya mah. Urang rek sodaqoh. Ku ente bagikeun sebagai RW nya. Bagikeun ieu 2 RT. Bagian ka saha? Karana Atuh kalau karana yang tidak mampu nya teu Aji keur aya hati hayang bagi-bagi gitu biasa nama Tara. Iya hasil konten di Facebook ya. Aji yang bagi-bagi nya. Haji menang duit meta. Tah meta-meta di mana ti aing we mah bagikeun nya. Pokona ka masyarakat bejakeun ti Kang Haji gitu ya. Kade ulah poho ya. Nya ti Kang Haji ya nya. Loh, penasaran aing euy. Si Haji loba duitna kieu tika sabaraha jerona tika yang nyaho. Iningan 2000. Kantun we kedeh. Tiweuh. Aing bisa 2000 mah dasar aja pediet. Gorengan. Gorengan sabaraha ta? 5.000. Mahal.
Ayo gorengan, gorengan. Gorengan, gorengan. Gorengan baraha? 10.000-an kena. Mahal. Udah murah. Gorengannya mana? Beak, gorengan beak. Nah, 10.000 itu kafe di borongan. Iya, si borong kafe. Itu sih beli lain. Tapi anak laku yang mesti beli. Belilah kurang ya. Gae 20.000-an meh. Di mah, atunya kumaha dek aja di mah. A few moments later. Bagi tilu banyak. Oh kan,